Alhamdulillahilladzi ittasafa bil kamalat. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin alladzi uyyida bil mu'jizat wa ala alihi wa sahbihi alladzi fa'alul hasanat wajtanabul munkarat. Amma ba'd, faya ayyuhal hadirun wal hadirat, usikum wa iyaya bitaqwallah. Ittaqullaha faqad faza man ittaqah wa qad khaba man asah. Ngaturkeun nuhun ka kersana al-mukarram guru urang sadayana, kersana Mang Dadan anu parantos mimpin awasan tawasul yasin sanereng doana. Mudah-mudahan anjeunna sakulawargi oge umumna sadayana anu nembe ngiring ngaos tiasa kenging kabarokahan, tiasa doa-doana, harapan-harapana, cita-citana diijabah, dikabul ku Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Khususna guru-guru urang para sesepuh sing diparanjangkeun yuswana, dibarokahkeun keluargana, oge disaroleh solehahkeun para putrana. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para bapak, para ibu, jamaah ahli pengawasan syahriahan, para alumni sadayana anu moal tiasa kuring sebatan hiji-hiji dina saat anu ayeuna simkuring bade ngalajengkeun wae hanca kajian urang sadayana kitab Qomihut Tugyan, nyarahan kitab Syu'abul Iman. Numana sasih kamari nembe muqaddimah. Ayeuna paentan lebat kana cabang iman anu kahiji. Sakumaha bet anu kamari anu punyina teh imanuna bid'un wa ainun syu'batan yastakmilan ahlu fadlin ya'dumu. Jadi ari iman urang sadayana teh sadayana bid'un wa ainun syu'bah. Sabaraha sana bid'un teh? Bid'un saur Imam Khalil nyaeta 7, sedangkan ainun eta 70 sab'una. Jadi aya huruf teh ngalambangkeun angka. Sapertos di dieu dijelaskeun ku musannif indal Khalil sab'un wa huwa al-muradu huna. Jadi 7 wa qawluhu ainun ma'nahu sab'una. Jadi 70 sareng 7 jumlahna jadi 77. Li'annal aina bisab'ina. Sabab bilangan atawa huruf ain teh dina Arab itu 70 nilaina teh. Hamzah nilaina hiji. Kama annal hamzata biwahidin wal ya'u musannahu. Tentunya ya nilainya sabaraha ya 10, qaf 100, ghin 1000. Nah gitu.
Itu jadi di bahasa Arab huruf teh bisa mewakili atau ngelambangkeun angka. Jadi sadayana cabang iman teh ayat 77. Sumberna dina hadis. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-imanu bid'un wa sab'una syu'batan. Hari iman teh ayat 77. Afdaluha qaulu la ilaha illallah. Ari anu pang afdolna eta ucapan la ilaha illallah. Wa adanaha imatatul ada anit thoriq. Anu panghanapna tina eta iman nyaeta nyingkirkeun cucuk, nyingkirkeun rintangan atanapi anu matak nyilakakeun di jalan. Contoh paku, aya paku ku urang tadi diawaskeun dipikeun, aya beling dicanak, aya tai kotok diseblok kitu nya. Omo di tempat pangaosan aya tai kotok pat ka diarantep. Di sana teh nyarekan we hayam saha ieu. Nyarekan nu boga hayam atawa nyarekan hayam. Unggal nu ngaliwat ngomongkeun. Nah, eta berarti di lisan hungkul, berarti teh acan sampurna kaimanan. Sabab pangrendahna iman teh ketika tos mampu menyingkirkan ada, menyingkirkan naon hal anu matak nilakakeun di jalan. Paku contohna. Sebalikna, ieu mah aya anu ngaku Islam tapi ngahaja contohna teh nyebar paku di jalan. Marah bari tuh bah. Nah, biasana tukang tambal ban anu teu iman, ari nu iman mah moal kitu nya. Tah seperti segitu. Atawa dokter hayang payu obat dijieun virus. Tukang obat hayang payu obat dijieun heula panyakitna. Tah eta teh sami pola kitu teh. Pola-pola jalma anu teu boga iman, hayang nguntungkeun diri pribadi. Jalma iman mah bakal peduli ka sesama. Bakal peduli ka sesama utamina kepada mukmin muslim. Terus dijelaskan dina ieu hadis teh wal haya'u syu'batun minal iman. Ari erak teh eta sacabang dina iman. Nah, ninca kana bet salajengna termasuk atawa tos lebet iman anu kahiji. Bahkan ieu teh dina hiji bet aya hiji 2 3 4 5. Nah, aya 5 cabang iman sekaligus dina satu bait. Kumaha baitna? Amin bi rabbika wal malaiki wal kutub wal anbiya wa bi yaumi yafnal alamu. Ayolah halaman 3 nya aya santri. Ibu pilih ayah ibu bu. Ayah ibu. Bu ayah. Bu ayah. Ibu ayah, bu ayah. Kami pada geser di mengdadan ayat mirah. Mirahan dia daripada basok ibu. Insyaallah manfaatnya dunia akhirat. Asal bisa macana jeung ngamalkeunna. Amin kudu iman anjeun bi rabbika ka pangeran anjeun. Eta kahiji kudu iman ka pangeran ka Rabb anjeun. Wal malaiki jeung ka pirang-pirang malaikat. Wal kutubi jeung kana pirang-pirang kitab. Kadua malaikat, katilu kitab. Wal anbiya'i jeung ka pirang-pirang nabi. Wa biyaumi yafnal alam. Wa biyaumin jeung kana hiji poe yafna anu bakal hancur
dina eta poe naon al alamu sakabeh alam. Alam bakal hancur. Zakaro an-nadimu fi hadal baiti khamsu su'abin. Zakaro ngucap ngajelaskeun nyarioskeun saha an-nadimu anu nganadomkeun ulama anu nganadomkeun fi hadal baiti dina ieu bait khamsa su'abin kana 5 pirang-pirang cabang. Fasyu'batul ulama ka ari cabang anu kahiji al imanu nyaeta iman bi annallaha kana yang saestuna Gusti Allah taala hal nama haluhur Gusti Allah wahidun eta hiji. Urang teh kahiji kedah iman ka Allah. Nyatana bahwa Allah teh urang teh kedah percaya bahwa Allah teh wahidun hiji. Sakumaha dina surat Al-Ikhlas Qul huwallahu ahad. Hiji-hijina. Teras la syarika lahu. Teu aya rencangna, teu aya sekutuna. Cek bahasa Indonesia namanya sekutu. Teu aya baturna. Jadi lamun aya anu nekadkeun pangeran aya 2 atawa pangeran teh aya 3 atau bahkan aya loba anakna teh loba pangeran teh nya siga dina film-film India kade bu katipu kahipnotis kasibuk sok aya geuning nya dina film India film dewa-dewa para saya geuning dewa teh nya merebutkeun kekuasaan atuh hancur alam mun pangeran para saya mah nya maka cek akal teu mungkin Rob urang, Tuhan urang aya 2. Pasti hiji. Da angka oge dimimitian ti hiji. Lain tina 0. Upami 0 maksudna lamun diibaratkeun dina kehidupan mah berarti eueuh mimitina ieu teh terjadi skala kebetulan. Sok 0 tambahkeun 0 kalikeun 0 bakal 0. Jadi tidak mungkin alam ini terjadi secara kebetulan. Jadi harus ada satu orang astagfirullah. Satu zat, satu Tuhan anu Tuhan eta teh la mislalah gitu nya. Teu aya pantaranana jadi mah la mislalahu. Teu aya pantaranana, teu aya anu sarupa, terus somadun tempat minta pertolongan. La niddalahu, teu aya tandinganana. Bal huwal awwalu wal akhir. Balik ta ari itu Gusti Allah teh Rob anjeun teh eta anu pang awalna. Anu awal, anu maha awal. Teu pernah eueuh heula. Teu pernah teu aya heula. Sabab tadi ibarat ngetang ti 0. 0 mah pan teu aya. 0 tambah 0 kali 0 kali 0 bakal 0. Jadi la awal non nya. Pang awalna bari teu pernah teu aya heula. Teras wal akhir anu pang akhir, wad dhahir anu dhahir, wal batin anu batin. Pang awalna teu antos teu aya heula, pang akhirna teu aya tungtungna gitu. Ta Allah. Munazzahun anil jismiyati laisa kamislihi syai'un. Anu disucikeun tina sifat-sifat menyerupai jasmani gitu. Teu aya hiji oge dat anu nyarupaan ka Gusti Allah. Moal mungkin anu nyiptakeun sami jeung anu diciptakeunana. Mata gelo kacida jalma anu ngaku jadi pangeran.
atawa jalma anu nyembah ka hiji jalma saja dianggap pangeran. Sebab laisa kamislihi syai'un. Urang nyiptakeun robot contohna teh samirip-miripna dijieun siga jelma, moal mungkin bisa persis jero-jerona siga jalmi. Itu logikana. Terus tadi Allah teh anu ngayakeun urang, anu ngahirupan urang, sehingga teu aya alasan urang kangge kufur. Sehingga dina surat Al-Baqarah Allah heran, Allah membuat pertanyaan istifham, anu pertanyaan eta lain rek kudu dijawab. Pertanyaan mojokeun. Bahasana teh kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum. Summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Ayat sabaraha tah? Al-Baqarah ayat 28 kami tepat. Belah katuhu rada handap. Saatos ayat jalma fasik ya, alladzina yaquluna ahdallah eta ayat 27. Nah, hasil anjeun teh bisa kufur padahal wa kuntum amwata. Anjeun teh eueuh mimitina oge. Sim kuring tahun 80 eueuh. Tahun 65 teu aya. Komo tahun 80. Pangkolotna di dieu saha cung? Ya. Santri pangsepuhna saha? Ata nabi bapak ibu anu pangsepuhna saha? Sasepuh-sepuhna jalmi pasti kantos teu aya heula. Sasepuh-sepuhna jalmi pasti kantos aya hiji masa jalmi eta teh eueuh nu nyebut ngaranna, eueuh nu wawuh rupana, bahkan eueuh nu bisa ngabayangkeun acan. Contoh tarasna sepuh urang. Mah, ari mah baheula anu bobogohan jeung bapak kabayang teu rupa abi siga kieu. Moal aya nu apa? Sugan kolotenya pas nikah teh geus ngagambar teh heula gambar budakna, tangke budak urang bakal siga kieu. Moal aya anu tiasa sapertoskeun kitu. Paling ge ari kahoyong mah ayanya. Urang teh ngagambar budak urang teh hamun lalaki hoyong siga saha? Yang siga Sahrul kan. Itu udah korban film India. Tetap ketika lahir mah ya lain siga Sahrul kan. Deket kana rongsokan malahnya. Dasarnya tikan sarukan jeung rongsokan tanya sarua kan namanya. Artinya sasepuh-sepuhna urang kantos teu aya. Teras ku Allah dihirupan fa ahyakum. Dihirupan teh ku Allah. Ahya fi'il madi mutaaddi dimutaadikeun ku hamzah bil hamzi wa tadi fi adi malazim. Jadi urang teh hirup teh lain sorangan tapi dihirupkeun ku Allah. Ahya lahirupkeun itu Gusti Allah kum karajeun kabeh. Beda jeung Allah. Allah mah hirup, tayang mahirupkeun. Allah mah maha hirup, teu butuh kanu ngahirupkeun. Tapi urang mun teu dihirupkeun ku Allah, moal hirup. Oh lamun apa Quran keur orok atuh bisa naon orok. Kada bisa hirup teh lain ku kolot. Lain ku lantaran bidana ahli, lain ku lantaran lahirna di rumah sakit mewah lain. Da saur Allah lamun umurna contona teh sajam, 2 jam atawa maot teh ieu mah. Samemeh lahir ge di maotan dina rahim, bakal maot. Lamun saur Allah mah sok sanajan dirawat ku bidan anu pangahlina, dipantau ku dokter anu panghebatna. Di rumah sakit anu pangmahalna. Mun cek Allah maot. Tapi sok sanajan ibu henteu kabidan teu ka rumah sakit. Da teh ari budak geus 12 tahun teh nya. Ieu teh budak ka 13. Geus ahli sigana ibunya.
teu ka bidan, teu ka rumah sakit, diantep we. Pae gitu. Atau sahirupna gitu budak. Ketika sahur Allah fa'ahyakum, hirup eta budak. Sok sanaos teu aya paraji, sok sanaos teu aya bidan, salakina kar inditnya ba. Dikersakeun ya eta ibu-ibu anu borojol, ngaborojolkeun anak nyalira. Beak dengkak punya. Edannya beak dengkak atuh ngalahirkeun budak. Sok ibu ditaros. Aya teh bidan lamun ngalahirkeun ibu dititah ngarapetkeun suku. Tok mangga neng rapetkeun. Pasti sadayana ge barang dengkak keun mata aya paribasa kolot beak dengkak ngaluarkeun anak. Beak dengkak teh da emang lain heudeui. Lamun teu ngadengkak moal kaluar budak. Kamu lamun dirapetkeun mah bingung atuh. Aing jalan mana sih kan? Bidana lama nya. Poek ieu. Mana liangna ieu teh? Amun cekalo hirup fahyakum sumayumitukum ke urang geus hirup teh hirup mah ku fi'il madi da geus urang dihirupkeun kan nampak ayat eta teh keur hirup karena hirup karena geus dihirupkeun ku Allah nampak ayat eta fahyakum fi'il madi sumayumitukum tuluy anjeun bakal dimaotan ku Gusti Allah yumit oke segat fi'il madi sulasi madid warna awal bab kahiji ditambahan hamzah muta'adi ngan dibuang ke dina fi'il mudhari'na. Asalna naon? Amata naon asalna? PR jeung santri. Eta teh aya hamzah anu dibuang. Itu teras di mawatan urang teh bakal maut urang mah aya maut tos maut teh summa yuhyikum tah yuhyi nu kadua mah ku fi'il mudhari da aca engke teh bakal dihirupkeun deui summa ilaihi terus nah aya jelema nu kafir ka Allah aya jelema nu teu percaya kana ayana heran padahal manahanana dihirupkeun hirup ku Allah. Ade sok sanos urang jurusan IPA, hirup lain ku jantung. Ya. Hirup lain ku jantung. Sering tos kusim kuring dicontohkeun. Jantung teh saukuran panangan ka tubuh ibu. Coba ibu sadayana sok lamun supados teu tunu, kieu sadayana. Ibaratkeun ieu teh jantung teh ku Allah diserahkeun ka urang. Mun teh mah cek Allah teh anjeun dibebaskeun hirup di dunia ngan sok jantung kumaha anjeun moal diurus ku kuring. Artina urang teh kudu ngahirupkeun jantung ku sorangan. Ikieuan urang teh terus. Jantung teh sadetik teh sabaraha? Anu jurusan IPA. Berapa kali jantung berdetak dalam 1 detik? Berapa kali? Kalah patuduh. Itu sekolah teh. Ieu sekolah korban corona kabeh. Jadi teleres sekolahna. Katakanlah sadetik teh 2 kali. Duk. Oh, kekiaan terus buat sebarang lagi. Kekiaan terus. Ada bapak. Nah, itu jantung. Cangkel. Tapi tapakuran jantung bapak jeung ibu cabang. Timimiti ibu jeung bapak lahir teu acan kantos cuti, teu acan kantos liren, teu acan kantos istirahat. Istirahatna jantung hanya sepersekian detik. Teu ngilu mikiran, urang keur sare, urang keur nundutan di pangaosan. Jantung mah terus berdetak, salami can ku Allah di maot, can di maot taala.
tak teu aya alasan urang kangge kufur ka Allah. Jangan kufur ka Allah. Karek di alam kubur ditanya man rabbuka, kulantaran hirupna teu iman ka Allah, maka geus beak disiksa ku malaikat. Terus anu kadua, iman ka malaikat. Percepatannya Bu. Singkat, meh sabet beres. Iman ka malaikat. Malaikat teh jumlahna aya seueur, tapi minimal urang terang 10. Anu wajib diketahui. Ari jumlah sadayana mah ribuan, ratusan ribu, jutaan, wallahu a'lam. Daya anu terang. Dan di langit bagianana, di dunia aya, ya. Tiap langit teh aya malaikat kan 7 lapis langit. Sab'a samawat. Nu kedah diketahui aya 10. Dinadomkeun ku barudak santri. Jibril, Mikail, Israfil, Idrail, Munkar wa Nakir, Raqib Atid, Malik, Ridwan. Ayo ngapalkeun we. Jibril eta tugasna naon? Turunkeun wahyu. Kadua Mikail tugasna naon? Masihan rizki. Jadi tos yakin aya malaikat anu tugasna masihan rizki ka urang. Matak ibu teu kenging seueur pikiran. Ulang pikiran anu geus diatur jeung disayogikeun ku Allah. Tos aya petugas ngabagi rizki mah. Tok sanajan batur nurutan usaha urang tapi moal bisa nurutan rizki urang. Usahana sarua, bahkan adi lanceuk. Ya, tempatna sarua di dinya. Tapi tetap rizki mah aya nu ngatur. Tong pasirik, tong pasaya. Terus nu katilu malaikat naon? Israfil tugasna naon? Nah, niup trompet sangkakala. Nu ka opat? Israil malaikat naon tah? Malaikat maut, malaikat pencabut nyawa. Eta malaikat maut sapoe teh tuluy nulutur urang ngalongok urang, bahkan cenah 70 kali sapoe. Matak saur Imam Ghazali anu pangdeuketna jeung urang teh mah mau. Tak malaikat Israil mah teu pandang bulu. Ya, rek bulu nu kumaha oge waktuna maot mah maot gitu. Rek nu bulana kumaha oge maot mah maot. Rek nyumput di mana-mana oge waktuna maot mah maot. Aya nu keur ceramah kamari nyebat la ilaha illallah mau gitu nya. Aya nu keur joget maot aya. Antun pilih urang hoyong maot nuju naon. Hoyong maot nuju ngawas sing sering ngawas. Gitu nya. Hayang maot nuju salat sing sering salat. Hayang maot nuju jihad sing sering jihad. Gitu. Terus anu kalimat malaikat Munkar jeung malaikat Nakir. Tugasna naon? Naon? Narosan di alam kubur, ngainterogasi. Raqib Atid. Nah, pencatat amal kebaikan dan pencatat amal keburukan. Malik menjaga neraka. Ridwan menjaga surga. Eta tekenging hilang. Ya, harus terus kurang teh supaya kurang bermelangkah teh diiringi oge gitu. Yakin bahwa aya malaikat anu ningali anu nyateng. Sieun bahwa kita di alam kubur teh bakal aya malaikat anu ngainterogasi. Sieun bahwa engke di akhirat teh bahwa sieun dipanggil ku malaikat penjaga neraka dialungkeun dibalangkeun. Rindu ka malaikat anu penjaga surga. Seperti itu. Eta cabang iman anu kadua, urang teh kedah iman yakin kana ayana malaikat. Dina ieu mah dijelaskeun bi anta sodaqo biwujudihim, malaikat teh aya
bi annahum ibadun mukramun, malaikat teh hamba-hamba anu dimuliakeun. La ya'sunallaha, teu pernah maksiat ka Allah Subhanahu wa taala. Teu pernah maksiat makana perkara amaro anu marentah Gusti Allah hum ka itu malaikat. Wa yaf'aluna ma yu'marun, jeung migawe itu malaikat kana perkara anu diparentahkeun. Wa hum ajsamun latifatun. Ari malaikat teh rupana lembut, halus. Jadi kasuk makhluk halus tapi lain juri. Malaikat mah tara tuang, tara kulem. Teras malaikat mah dipasihan kekuatan super ku Allah Subhanahu wa taala. Ya. Naon kekuatan super nate? Alat tasyakkuli bi ashkalin mukhtalifatin hasanatin. Malaikat bisa berubah-ubah bentuk. Biasa jadi sato, biasa jadi jalmi anu kase, gitunya. Kan sering Rasulullah ke kasumpingan pamegat, anu eta teh ternyata malah malaikat. Terus anu ka sabariji katilu cabang iman anu katilu teh nyaeta iman kana kitab-kitab. Allah teh tos nurunkeun kitab-kitab ka umat manusia sebagai pedoman hidupna. Anu kedah diketahui aya 4. Dinadomkeun deui ku barudak santri. Taurat, Injil, Zabur, Al-Qur'an, kitab-kitab Allah anu wajib dikanyahokeun. Taurat diturunkeun ka Nabi Musa, Injil diturunkeun ka Nabi Isa, Zabur diturunkeun ka Nabi Daud, terakhir Al-Qur'an sebagai musaddiq, pembenar kitab-kitab sebelumnya. Anu diturunkeun ka Kanjeng Nabi Muhammad pikeun pedoman urang dugi ka poe kiamat. Eta ge kadah diimani. Terus langsung wae ka cabang iman anu kasabariji? Ka-4 eta iman ka para nabi Allah. Ari nabi Allah teh seurna 124.000 ya pamitan 124.000. Kumaha tuh ngapalkeunna? Tenang eta mah teu wajib terang. Anu wajib terang ngan aya 25. Ai Rasul mah aya nyebutkeun 312 dirupi antara 312-an itu Rasul mah beda nate umiro bitab ligihi saur patokan ulama diparentah nyampaikeun ka umatna. Tah naon wae anu wajib diketahui nyata anu jumlahna aya 25. Si kumaha laguna teh? Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishaq, Yaqub, Yusuf, Ayyub, Syuaib, Musa, Harun, Zulkifli, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Zakaria, Yahya, Isa, wal akhirul khatimul anbiya Muhammad al-Mustafa. 25 nabi kedah apa? Nah, ibu kedah terang bu, bisa ditanya ku anak terang isin minimal atuh tempelkeun dina tembok dina lemari nama-nama nabi. Meh budak teh kabaca. Di mana ditempelkeun teh bon we. Utang kamu. Saya lagi mah emotnya. Ngan langkung saya mun urang emot-emot. Naon nu disampaikeun ku Ustaz ku ajengan dina pangaosan. Salah satuna nami-nami nabi. Bentuk gimana ku urang ngayakini bahwa nabi eta teh aya dipilih ku Allah lalaki anu dipasihan parentah kangge naon menyampaikan sesuatu yang sama
yaitu tauhid la ilaha illallah. Sadayana para nabi itu mengajak karena tauhid. Termasuk Nabi Musa anu umatna seueur nu marekol jadi Yahudi. Nabi Isa anu umatna seueur ngalawekeun Injil. Eta teh Nasrani Yahudi ahli kitab itu naon maksudna teh ahli kitab eta Yahudi Nasrani awal nama menerima hak dari Nabi dan Rasul mereka. Cuman banyak yang yaqtuluna anbiya'ahum bighairil haq, bahkan ngabunuh para nabi. Anu dibunuh nabina, anu diselawekeun kitabna. Nah terakhir mah Al-Qur'an ngaluruskeun kitab-kitab anu diselawekeun, ngajak para ahli kitab, ngajak para Yahudi, para Nasrani kangge ngiring karisalah anu terakhir nyata anu disampaikan ke kanjeng Nabi Muhammad. Matak sok dina Al-Qur'an seueur nyarioskeun Bani Israil, seueur aya bahasa wa'id atau wadkur abdana Ayyub, wa'id faraqna bikumul bahra fa'anjainakum, ya. Wa'id akhadna mitsaqakum marfa'na fawqakumut tur, wa'id akhadna bani Israila, wa'id akhadna min bani Israila. Terus aya wa'id anu eta teh nakdirkeun udkur, ingatlah gitu aja. Jadi Rasul dipiwarang ingatan kaumna anu diharita di Madinah mah seueur Yahudi jeung Nasrani, ngabuktikeun bahwa Al-Qur'an teh meneruskan perjuangan Rasul-rasul anu kantos diutus ka manahanana. Ya matak nyarioskeun Nabi Musa, nyarioskeun Nabi Bani Israil, ya. Bani Israil. Eta wal anbiya, urang teh kedah iman ka para nabi. Bentukna ayeuna mah urang ngiring risalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nyata Nabi Muhammad, laksanakeun sunnahna bentuk iman ka nabi. Terus anu terakhir dina bait ieu nyata iman kana poe akhir, iman kana poe ruksakna alam. Jadi ibu sadayana ieu alam teh bakal ruksak suatu saat, bakal hancur sadayana. Gunung-gunung bakal baritu bahkan ngararapung, laut bakal bahe, bakal tsunami, ya. Terus pokona mah dugikeun ka teu aya sesa jalma anu hirup di alam dunia. Eta teu tiasa disieun-sieun, teu tiasa diembung-embung, teu tiasa dialim-alim. Ketika waktosna sumping, urang mah anu kedah diamutan teh kumaha kaayaan urang ketika alam etaan hancur. Termasuk lamun cek paribasa kiamah mah aya kiamah kubro, aya kiamah sugro. Sok sanawa setengah ngalaman kiamah kubro, sing emut urang teh bakal ngalaman kiamah sugro. Hartosna diri urang ge moal salilana aya, moal salilana ngora, moal salilana kuat, moal salilana hirup. Aya mautna, aya waktosna awak urang anu digelis-gelis, diibakan, didangdanan enggal poe teh ternyata isuk pageto jadi kahakanan bilatun. Aya masana urang ngalus-ngalus imah, ngacet imah, kuat kadi diherang-herang, dialus-alus, dibersihan, ternyata isuk pageto imah urang nu terakhir teh nyaeta liang kuburan anu dindingna tina tanah. Tah sing emut kadinya sehingga urang teh yakin bahwa urang teh teu abadi. Aya waktuna urang teu aya. Tadi yumitukum. Aya waktuna urang dimaotan ku Allah Subhanahu wa taala. Jeung aya waktuna alam tempat cicing urang teh dihancurkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Eta paetan para ibu bapak sadayana, bait anu kahiji tina kitab Syu'abul Iman. Kahiji cabang iman anu kahiji iman karob urang sadayana, bahwa Allah teh pencipta urang, Allah teh anu ngatur urang, Allah teh anu ngayakeun nyiptakeun sadayana
di alam termasuk anu aya di diri urang teu aya anu terlepas tina aturan jeung pengawasan Allah. Anu kadua cabang iman nu kadua nyaeta iman ka malaikat. Sadayana malaikat teu aya nu terangan minimal urang terang 10. Teras resapi jiwai sehingga urang kamana-mana sing emot urang teh dituturkeun malaikat. Anu katilu iman kana kitab-kitab nyata utamana urang kedah ngayakinkeun kana Al-Qur'an. Yakin, tasdik, percaya bahwa Al-Qur'an teh eta teh sanes karangan jalmi tapi langsung diturunkeun ku Allah melalui malaikat Jibril ka Rasulullah sebagai pedoman hidup, imaman wa hukma pikeun jalma-jalma. Teras anu kaopat nyaeta iman ka para nabi-nabi anu jumlahna wallahu a'lam sapali ulama nyaurkeun 124.000, Rasul ayat 312 anu wajib diketahui ayat 25. Teras anu kalima nyaeta iman kana poe akhir. Sing iman, sing yakin, sing percaya bahwa urang sadayana hirup ngalami alam ieu bakal hancur, teu kaburu ngalaman alam hancur oge, diri urang oge bakal hancur. Sakitu nu tiasa didugikeun, apunten bilih seueur kakirangan kahilapan utamina ka para guru sing kuring, para alimil ulama, para alumni anu ahli ilmu. Yung kadiapunten bilih mah aya kalepatan, bilih mah aya kekirangan dina ngajelaskeunana. Terakhir sing kuring teras ngahimbau pangintennya situasi ayeuna urang kedah ngajagi paetan kana kesehatan, kana kebersihan, oge kana keamanan. Seueur kajantenan pangintennya anu kaicalan atau anu kabegal dan sebagainya. Urang sadayana kedah langkung waspada katanya kedah saling melindungi, saling menjaga. Mudah-mudahan ku barokahna ieu pangaosan sahriahan wilayah urang mah umumna sadayana sing ditarbihkeun tina sagala rupi cocobi balai ti Allah Subhanahu wa taala, sing dijantenkeun daerah urang daerah anu aman, tentram, sejahtera. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sakali dihapunten hatur nuhun kana paratosanana. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.